loba sadayana wilujeng siang tepangkeun nami abdi Adelia ti kelas 11 MIPA hiji. Sanggeus ngalaman pantangan akibat wabah COVID-19 anu melanda Indonesia dina tahun 2020 kamari, ayeuna OSIS SMA N hiji Bantarujeg mulai aktif deui kalayan pengurus anyar anu dipuguhan ku Hisyam Alimudin di kelas 11 IPS 2. Dina bulan Desember 2022 kamari, sanggeus ngalaksanakeun pelantikan OSIS SMA N hiji Bantarujeg ngamimitian ngalaksanakeun program kerja anu munggaran dina acara Piala OSIS. Dina Januari kamari, OSIS SMA hiji Bantarujeg parantos ngalaksanakeun LDKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nadia Fatihah. Di dieu abdi bade ngawawancara Kang Hisyam selaku ketua OSIS di SMA N1 Bantarujeg. Assalamualaikum Kang Hisyam. Waalaikumsalam. Keur waktosna kanggo diwawancara tiasa. Mangga biasa. Tadi dia sim abdi bade naroskeun ka Kang Hisyam perkawis OSIS di SMA N1 Bantarujeg. Langsung wae nya naon anu paling menarik perhatian OSIS di SMA N1 Bantarujeg ieu? Pertanyaan jeung war. Jadi anu menarik di OSIS ieu nyata hubungan dina visi misi sekolah, religius, berprestasi, berwirausaha. Jadi di OSIS di oge ngajalankeun eta sadaya. Jadi ngadukung program kerja sekolah. Nah, sapertos dina keagamaan religius tahun kamari atos dilaksanakeun nyata event-event Isra Mi'raj terus gitu. Terus dina berprestasi juga dina berprestasi oge OSIS ngafasilitasan ka sada siswa-siswi si siswa-siswi teh berprestasi gitu di akademik atau di non akademik gitu. Sapertos dina tahun kamari nyata terus dilaksanakeun bajar, nyata bajar di dieu anu ngajualnya teh siswa-siswi. Jadi dina bajar ieu oge numbuhkeun jiwa kawirausahaan siswa-siswi di SMA ieu terus gitu. Nah, terus langsung ke pertanyaan salajengna wae nya Kang Hisyam, aya sakitar sabaraha sih jumlah OSIS di SMA N1 Bantarujeg ieu teh? Anggota OSIS di SMA ieu nyata aya 57, 28 di kelas 11, sareng 28 di kelas 10. Lumayan seroge nya. Terang atuh Kang Hisyam, pami pengurus OSIS teh angkat sakolana sami kaos siswa-siswi lainna atanapi pengurus OSIS mah aya jam anu tangtuna gitu. Upami di SMA ieu aya waktu tangtuna nyata di hari Senin sareng dinten Jumatnya eta kedah enjing-enjing kusabab dina dinten Senin sareng Jumat eta teh pengurus OSIS ngabantosan kanggo nyiapkeun upacara sareng kutub terus gitu. Pami di hari-hari biasa mah sapertos siswa-siswi biasa angkatan. Jadi janten bedanya di hari Senin sareng Jumat mah. Nah, jadi balarea sadayana OSIS di SMA N1 Bantarujeg mah dina hal waktu oge kudu disiplin pisannya, kudu bisa jadi contoh kanggo siswa-siswi lainna. Dugi cekap sakieu wae Kang para tatarosan ti sim abdi. Hapunten waktuna jadi kaanggo, hatur nuhun pisan Kang. Rupina mung sakitu wae nu kapihatur, hapunten kana samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.